Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Rifki. Dina dinten ayeuna aya berita Gasma K28. Gasma atawa gebyar apresiasi siswa semanja nyaeta acara nu dilaksanakeun ku sakola tiap tahunna pikeun ngarayakeun tepang tahun SMA Negeri Jatinangor nyaeta kaping 5 Oktober. Gasma nu K28 tahun ayeuna dilaksanakeun kaping 23 nepi ka 26 Oktober. Dilaksanakeun lomba-lomba sapertos lomba nyanyi, lomba ngitung, lomba baris, lomba puisi, gerak jalan jeung sajabana. Pas puncakna diayapkeun penampilan ti siswa, siswi sareng eskul sareng ti sajabana. Aya band oge artis seperti Tulus, Maharani, Rizky Febian, jeung band-band lainna nu tempatna di lapang Semanja. Dipihareup milang ulang tahun sakola teh bisa nimbulkeun neruskeun perjuangan dina dunya atikan abika tak rasa semangat anu kuat pikeun murid sareng sakumna masyarakat Semanja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.